proses lagi memasak di calon pengantin wanita nih. Ini lagi proses masak ikan nih. Ini lagi siap-siap beres-beres. Oh, lihat nih. Jeroan ya. Iya teh anu semata dua bedanya. Dua sama. Lihat sobat nih. Iya saya menunjuk mah. Dari joget nah. Teh lu di situ heula we tingali salamun sare. Kamalang, kami minta coba. Saya itu kan tingali heula teh kurangan satu hanya nasi. Dari perubahan. Naon perubahan? Itu dulu udah menang perubahan. Dimanapun selalu hadir ya. Selalu hadir ya. Acara apapun nih, semangatlah mas bro. Iya. Jajanan nih, pejuang rupiah siap hadir. Hadir meramaikan suasana acara pernikahan. Sini nih ada nih gamelan sama nih. Ayo ini jajanan lagi nih. Ini jajanannya. Rombongan pengantin pria. Radio. Sakrep. Aduh. Yang jaga buah batu.
Alusnya kamera na eta mah. Lihatnya, kayaknya palulang kayaknya. Bae ya. Tong kacang sering sih. Iya, ada kia cina. Subscribe. Wilujeng sumping ka besarna salam panganan pamagya sindarang keluarga besarna anu kusimpuring di Karamat acara nu salajengna di atas nami keluarga besar calon panganten pamaget sindarang keluarga besarna oge di calon panganten isi sindarang keluarga besarna seja miemot kanu pantos diparayeun marulih ka Allah Subhanahu wa taala kukituna mohon kasadayana urang sasarengan adua ka Allah kungintunan wabil khusus di dua belah pihak keluarga besar umum nama karuhun urang sadayana tokoh-tokoh masyarakat sadayana guru-guru urang sadayana sing aya dina kalancaran Allah Subhanahu wa taala maparing karidhoan kagampiran kanggo aranjeunana dupi anu bade dikintunan dina wakasan asep duduk wakos sinareng kahormatan dihaturanan.
Sabihin apa tadi dia mama? Sampai mama disimpan salah di dalam meja. Terus dia satu harinya. Anak beta kan. Banyaknya antara inti sama saksi di calon pengantin istri diadaranan ke payun calon di pengantin. Saksi di papakan saksi pihak istri untuk bapak ketua PKM. Oke, jawabin lah. Ayo. Pas jam habis. Gandeng ayo segala jangan. Oh iya Dede pernah. Jadi baik. Iya jadi dipakai. Dengan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa nadaba ilaihi wa harama jawaz. Semukarom para alim ulama, kesepuhan di calon pamanten pamaget di Kampung Mekarsari, Bali Indah, Bandung. Dalam kesepuhan di Bali dia di Kampung Cikebel, di Pasar Grek, di Alanwan, kami kesimpulan dihormat keluarga besar kedua Neng Siti Nur Asia Mas Kawina diperkenalkan walina dan langsung ku Ramana Bapak Ajib Respenden Neng Siti Nur Asia putri tegas bapaknya itu dah Siti Nur Asia tidak dikenal ini karamanya bukan karamakan orang ayah papi bapak Cepeng. Bandung Karamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ayeuna abdi nyuhun dititahkeun Kakang Rizki Kakang Rizki suka sareng bido abdi suka sareng bido abdi ditika ku anjeunna pas kawina
Mas kawinan perhiasan emas perhiasan emas 20,7 gram 20,7 gram ditambah perangkat alat sholat seperangkat alat sholat wonten manganya yang lagi ku bapak ayeuna hidup pada ditikah yang rezeki buka sereng ridhonya ditikah ku anjeunna mas kawina perhiasan emas 20,7 gram ditambah perangkat alat sholat Nikah dari Osden ku Seno Karo pimpinan pondok pesantren Al-Anwar dikebul waktu serang ketat di hadir. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله لك وبارك عليك وجمع بيننا في كل خير. Sadacanakan nikah, udah supados langkung hikmat dari pelaksanakan nikah ya, maka orang serangan dari masjid basmalah sahadat dari masjid istighfar khususnya kedua mempelainya oke pembawali orang awaskeun anu namanya disebut maka orang sesarangan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Langsung terima bilikahnya. Maka orang sering ngoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Rizki Restiandi kaula nikahkeun ka anjeun ka putri teges kaula namina Siti Nur Asia mas kawina ku perhiasan mas 20,7 gram ditambih perangkat alat sholat dibayar kontan. Terima abdi nikah putra tegas Bapa Neng Siti Nur Asia. Neng Siti Nur Asia kalawan mas kawin seperangkat kalawan mas kawin perhiasan emas 20,7 gram ditambah peralatan alat sholatna dibayar kontan. Di kalawan mas kawina anu disebat neme dibayar kontan. Disebutnya kita burung bukan terlalu baiknya penting kontan langsung kalimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Rizki Ristiandi kaula nikahkeun ka anjeun ka putri teges kaula namina Siti Nur Asia mas kawina perhiasan mas 20,7 gram ditambih perangkat alat sholat dibayar kontan. Terima abdi nikah putra tegas Bapa Neng Siti Nur Asia kalayan mas kawin disebabkan tadi ditambah peralatan sholatna dibayar kontan. Dan disebat tadi dibayar kontan. Disebat neme ulah tadinya dari wengi disebat neme dibayar kontan. Ya. Terima nikah Restiandi kaula nikahkeun ka anjeun ka putri teges kaula namina Siti Nur Asia mas kawina perhiasan mas 20,7 gram ditambih perangkat alat sholat dibayar kontan. Terima abdi nikah ka putri Bapa Neng Siti Nur Asia kalayan mas kawin seperangkat alat sholat nu disebabkan tadi dibayar kontan. Makna ulah disebatkeun kontan alon jadi itu kayak nambih gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Rizki Restiandi kaula nikahkeun ka anjeun ka putri teges kaula namina Siti Nur Asia mas kawina perhiasan mas 20,7 gram ditambih perangkat alat sholat dibayar kontan. Terima abdi nikah ka putri Bapa Neng Siti Nur Asia kalayan mas kawin
perhiasan emas 20,7 gram, ditambah peralatan alat sholat dibayar kontan. Allahu Rabbi Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kaman bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqula nabi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum bil khair. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa inna jannatal ma'mur ya ajibul ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyi Siti Nur Asia, Nyi Siti Nur Asia, bojo akang, anu gelis, anu soleha, pujaan hati, ieu akang, nyangakeun mas kawin, anu tadi disebatkeun, mugia, punyai, dimanfaatkeun, kanggo kamanfaatan, dunia akhirat, sok diwelereng nampi akang, caroge abdi, anu kasep, anu soleh, anu bagir, iya mas kawin. Mudah-mudahan abdi tiasa ngamanfaatkeunana kanggo kamanfaatan dunia akhirat. Mudah-mudahan abdi tiasa mayarna kontan nanti malam. Nah gitu. Oh, sekalian. Iya. Oh, dipoto. Ya, masa kenapa kepala dia teh? 3, 2. Sip. Oke, diulang dia. Atas. Salim, salaman heula, simpangan. Salim kan. Sip, atas. Oh, Ping cantik. Cari kalau ini foto.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang baru kita kalau rumah tangga suka baca rumah tangga Allah sakinah mawaddah rahmah sesuai saudara hukum di Allah hukum Allah bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Persiapan bahwa acara musyawarah berangkat secara singkat tetapi alam barokah sumpah kanggo khususnya dua mempelai ada ngapain dia ada insyaallah pada ngipin ada sumpah dia dengan bapak saya sesepuh pada pesantren Ditutup, sampai ditutup. Pegang datanya dah. 3, 2. Hitungan ketiga apa tinggal siap. 3, 2, 1 tinggal ate. Tahan lagi. Tekan lebih apa nana? Yuk, ceketan. 1, 2, 3. Sip. Insyaallah malam. Ada sesama. Salim kasep, salim mangga salim. Bismillahirrahmanirrahim. Puja kasep, kebahagiaan, kesenangan anu nangkon dina emutan simpen heula keberhasilan rencana papacangan di awal dugi kawaktos ayeuna halalna kebahagiaan eta simpen anu patut diteuteup lebetkeun kana emutan lebetkeun kana ati sanubari saha payuneun hidup eta teh sanes ku sanes istuning ibu hidup ibu neng ibu ujang sok tinggal ku emutan patuangan tuang ibu anu sakitu heurina ujang teh kapungkur teh neng teh kapungkur teh salik dina patuangan ibu anu lamina salapan sasi sanes sakedap salami hidup salik dina patuangan ibu teh duh kasep nyai sanes kinten diraoskeun ku tuang ibu teh upami bobo nyangigir ngaganyel teh sanes babasaan kasep neng upami nangkarak nilihan teh sanes babasaan kanyataan upami nangkung ungked-ungkedan teh muhun teras damun salapan sasi beres salapan sasi hidup teh kaluar tina kehormatan anu janten ibu ngaluarkeun hidup teh kasep neng luar biasa tik detik kiwari daseur keneh jasa sepuh anu yakin moal kabayar bayangkeun heula kajantenan anu sapertoskeun eta hidup teh teu ujug-ujug ageng sapertoskeun ieu hidup tamat sekolah PAUD hidup tamat sekolah SD dugi ka SMP tuntas dugi ka dewasa sapertoskeun ieu teh teu leupas tina panaping sampang jaring tinu janten sepuh anu yakin dina masa kitu kabar. Nah, ieu karamat ka bapak sakedap mangga sakedap. Mangga kasep salib sok ka bapak kasep mangga neng kasep. Mangga sami tutup ku emutan rasakeun ku paraosan sateacan gaduh hidupna
sampai anak lencok tapi ternyata waktu ayeuna mana raoskeun pananganan biar diserah ieu sampai anak bohong ka anak biar gebrak itu raraina ka baluluan biar barabat itu ieu teh kasep sanes ladang basket sanes ladang voli sanes ladang olahraga tapi nama pakar udah kecil-kecilan emot karena hujan papanasan emot karena panas nyeri awak rieu dari patuangan jadi bubu dan habelaan gitu ka mamah mangga salim sambil we salim mangga atur nuhun pilih kalamian atur nuhun mangga salim bade ngareneng bade kapangaleng bade nyanyeng bantoro sangkan teteh guding-guding paninten saurna ieu teh ibu utawi ka rombongan kakak moe di Cikeubeur salam kadim kasadaya pawargi jeung baraya para ancan maruya musami di dieu aya ngadeg kasadaya mayun marina di pantun manuti sawe minang tadi ajawan teh ulah ngeplek teuing jawa ongka mogi luluskan muslaki rapi cara rumah tangga nabi jauh di bangla kotobi dikit kana rahmat Gusti kela teh jangan teh gegoekan terilah atau terilah ayeuna urang kawitan mangga geus syarat sian pilih ayam dan nyawer teh cara minum beda moal sapoe campur moal nepi kalaleng kalem itu tuh abdi nepi si bapak di kuping kayaknya enggak enak enggak kalem teking moal tadi teking moal diaburkeun tuh abdi ngasarang si bapak aja kupingnya tutangnya kasarnya nengnya anak king cikeneh pisan upana dirapan ijab kabul pernikahan jeung dana kawin sejak taat rejeng sejak niat rahmat lain rek ngalajur sawat lamun ujang lepat langkah sok gancan leus kadeudeung bahkan senang kalah riweuh akibatna dijalikeun kabojo hidup sing asli rengkap pola kudu rinti ulah sok resep cirigi sumawona mun bibitri kalau istri pilih waktu nyai teh jadi minantu gaduh panutan anu tangtu putra mertua anu estu saroge nyai teh nyantri bager pinter suci ati jeung kasep teh rasa pasti kanyai tangtosmu Gusti nyai kedah hade-hade ngaladenan kacaroge budi parangi sing hade sing tiasa melihat si nyai teh ku umumah disebutna patih gua
tukang ngatur tukang ngolah kemudi jero imah ari teh zaman kiwari saroge teh perdana menteri nyai menteri dalam negeri ngageuyeuk jero pati rumah tangga bakal subur mun papati bisa ngatur laki rabi mata buyur upami nyai henteu jujur mun caroge nyaba jauh nyai koma tong salingkuh karunya caroge ripuh ngahasilkeun pangaputuh upami si akang sumping angkari bungjung jang jingjing gewat papakeun sing giding sing sengit lisan ngadang telah aja ketika kerjaan sekarang berdebat ya hujan duit apa terduit apa lagi nih oh iya tak bersiul ya kan ini pilih pada menyusulkan sok ya tukang anten alungkan lijan saya alhamdulillah bersyukur maaf pilari lebar namun ketika damanya bila dan terang aksara karena tahu beli kapayun alhamdulillah rasulullah milik bahagia milik senang hijau sahabat banget aku acup fitness lagi anak dari awal kedai Sekali lagi Pak, ini bukan di Bandung, bukan nanti dia. Ayen, seherjangnya,